Ye, lamun pamajikan teka tempo menarik, eta teh lain teu bisa ngarawat diri, tapi nyesuaikeun gaji salaki. Lamun hayang katempo pamajikan geulis jeung glowing, usahakeun dompet maneh teu kering. Lamun hayang katempo pamajikan genah dipandang, usahakeun mere rasiko tong kurang. Bener teu? Baladageun. Lamun sia sedil ka aing, ulah sok hayang adu domba. Adukeun mah hulu sia jeung hulu aing. Biar pro baladageun. Hirup mah ulah daek disetir batur, kudu boga prinsip sorangan. Salilah henteu diurus batur, teu ngarugikeun batur, tong peduli. Baladageun. Ye, Nurmi, emang sumut urang kasar, sumut urang judes. Tapi kudu nyaho hate urang mah tetegaan. Matak loba jelema anu ngagorengkeun urang, anu ngomongkeun urang mah tetegaan. Karunya, dalam teu karunya mah ku aing digaplok tah sumutna. Bener teu? Baladageun. Ye, Kardun, dek maneh susah, dek maneh senang, dek maneh sangsara, di baturan nepikeun ka eueuh nyawa oge. Tapi soal maneh mencintai orang lain, duit bisa dicari, tapi masalah burung berbagi teu hayang teuing. Baladageun. Dayekeun Nurmi, eueuh ti dituna jelema anu osok tebar pesona eta setia. Nu aya oge jelema anu osok tebar pesona di sosial media, teu deuk awewe, teu deuk lalaki, deuk boga pasangan, deuk henteu, berarti eta hayang digoda. Bener ge? Tong protes. Baladageun. Ye, lamun hayang salamet di dunya, bagja di dunya, kudu inget papatah emak anu opat perkara ieu. Kudu ngahampura batur, ulah hampuraeun batur, kudu hayang mere ka batur, ulah hayang dibere batur. Bener teu? Baladageun. Ye, ontohon, parawan loba, randa loba, nah make bogoh ka pamajikan batur. Ye, bogoh ka pamajikan batur mah ibarat ngadahar buik teu dicayan. Ayo, we ileg-ilegan. Bener teu? Baladageun. Ye, lamun pamajikan teka tempo menarik, eta teh lain teu bisa ngarawat diri, tapi nyesuaikeun gaji salaki. Lamun hayang katempo pamajikan geulis jeung glowing, usahakeun dompet maneh teu kering. Lamun hayang katempo pamajikan genah dipandang, usahakeun mere rasiko tong kurang. Bener teu? Baladageun. Lamun hirup maneh geus teu ngahasilkeun, geus teu nguntungkeun, maneh bakal nyaho segeutna sungut jelema. Baladageun. Dengekeun Kardun, awewe mah lamun geus kecewa hatena, tong boroning 7 poe, 7 peuting, 7 taun, 7 abad, 7 tanjakan, 7 turunan. Lamun inget kana masalah eta, moal poho, neuteuli. Bener teu? Baladageun. Hirup mah serba salah, jujur teuing urang ditipu, bager teuing urang dimangpaatkeun. Baladageun. Tong loba teuing berkorban ka jelema mah, mantuan mah sawajarna. Teu sakabeh jelema nyaho cara nganuhunkeun, lolobana teu tau diri. Baladageun. Lalaki ngan hees we jeung hees. Cik atuh Kardun, jig-jig buru ieu geraneangan duit keur lebaran, sakedeung deui oge lebaran. Hek ulin tu ka itu ka jalan, aya-aya hayam tewak, aya-aya entong tewak. Lumayan boga beureung keur urang ke ngopor ari lebaran. Tuh tempo ieu tatangga mah nu ulin ka mall deuk neangan baju lebaran, anu nyararieun kue. Coba urang mah ngan saukur ngabeuk tutungna hungkul, ngan saukur ngabeuk seungitna hungkul. Sok-sok geraneangan duit keur lebaran, lain kalakah molor we. Baladageun. Lamun jelema anu dinyerikeun ku maneh masih keneh bager ka maneh, lain berarti bodoh, berarti moralna leuwih luhur ti maneh. Lamun maneh boga otak, minimal maneh boga kaera, lain bangga. Baladageun. Sagoreng-gorengna aing, samiskin-miskina aing, ingat aing masih kene boga hate, sia ngahina aing, nganyepelekeun aing sangeunana. Ingat roda dunia mah berputar, ayeuna aing sangsara balangsa.
buat isu pageto mah aing bakal beunghar. Sia ayeuna beunghar buat isu pageto mah bakal balangsang. Omat, urah indit bari nyiduh besi sia engke labuh aya pangabutuh. Paladageun. Ka ibu-ibu sakedap deui lebaran ieu kudu meuli baju nu mahal, teu kudu meuli baju nu alus-alus ieu. Anggar wae tempo balik deui mah ieu geus sasalaman mah balik deui kana daster. Eueuh deui nu boga lalakon mah iwal si daster anu geus barolong jeung barelel teh ieu nyaman dipakena. Cik atuh kardun, maneh teh lamun nempo pamajikan nyen status di Facebook, nyen status di WA, komo tentang masalah kurang narasiko, peka atuh maneh teh saeutik mah, ngarti atuh ieu maneh teh saeutik mah, mana kitu ge dibere resikona kurang, maneh mah meuni teu peka teu ngarti, malulu we, cigah tangkal cau anu boga jantung tapi teu boga hate. Yes. Baladageun. Ingat lur, sing getol neangan duitna, sing sumanget usahana, mun henteu kerja keras, mun henteu berjuang ku sorangan, moal aya nu paduli, karasapan teu boga nanaon mah loba nu ngahina. Bener teu? Baladageun. Ingat lur, sing getol neangan duitna, sing sumanget usahana, mun henteu kerja keras, mun henteu berjuang ku sorangan, moal aya nu paduli, karasapan teu boga nanaon mah loba nu ngahina. Bener teu? Baladageun. Demi duit, aing mah tong boroning nyeri cangkeng, gering, nyeri hate ge terus, dipigawe pokona mah moal mundur. Baladageun. Keur nyindirnya, piengkeun deui lamun deuk nyindir omat make ngaran. Piraku jagoan kos didinya nyindir teu make ngaran. Baladageun. Sabenerna mah Korea bebrawekan wae teh, nyeri-nyeri sirah. Tapi ari hirup diganggu wae mah otak teh ngaheng, ngabeleng, lieur. Sok coba ayeuna kumaneh diomongkeun ka ditu ka dieu, digorengkeun tia lebihkeun kajet. Geunah teu? Teu geunah ieu. Coba nu ngomongna mun kitu mah ieu katempo saha-sahana. Da ari saukur ecek jeung ecek mah jatuhna fitnah. Tapi ari kadenge kana ceuli mah nya amek we. Coba ieu diantepkeun ka lakar beuki ngalunjak. Disampeurkeun moal baleg ieu geus hoream berupa paseaan teh. Teh ngayang nanaon nya. Meni resep nguruskeun kana hirup batur. Ari jadi salaki ulah loba nuntut anu jadi pamajikan. Kan bae pamajikan dek sigak kitu oge, dek gendut, dek hideung, dek buri. Da pagawean oge di sumur, di kasur, jeung di dapur. Ulah nuntut hayang geulis, hayang seksi, hayang glowing, hayang bodas. Modalan atuh ku duit, nanaon oge. Ari nuntut bari jeung teu sok jeung duitna. Lamun hayang boga pamajikan geulis, modalan ku duit. Lamun sakirana ngan saukur nuntut tungkul hayang A B C D teu gableg duit, ngajarog. Cek, tadi teh nu ngomen cenanya ece mah ngomongna kasar. Atuh sakirana hayang lemes mah aya we atuh ku sia. Kata-katanya tuh Cek, mending kena hirup babaladagan tapi boga perasaan daripada sia sopan tapi kalakuan ciga setan. Baladageun. Otak ngajak libur, awak ngajak di kasur, cuaca nitah tidur, sedengkeun isi dompet ngajak tempur. Matulus aing mah deuk sare teh ieu. Baladageun. Lamun salaki selingkuh, teu kudu amek-amekan, tong dibawa pusing, ulah cemburu. Cincirining salaki urang teh nitah neangan salaki anyar. Yes. Bener teu? Baladageun. Mending keneh kulit hideung tapi hatena bodas daripada sia kulit bodas tapi hatena hideung. Baladageun. Denge ku sia nya aing eudeuh disebut tante-tante, aing deuk disebut ibu-ibu, aing disebut geus kolot ge keun bae ieu. Aing mah umur kolot tapi jiwa aing mah tetep muda ya. Seleranya juga muda ya, dengekeun. Eudeuh sia resep, eudeuh sia teu resep, bodo amat lain urusan aing nya. Dadah. Cus.